Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha wa 'alal 'aqili alla yakuna tami'an ay mu'amilan illa fi salasin tajawudin lima'adin wa maromatin lima'asin wa lazzatin fi ghairi muharramin. Masih kena nyarioskeun isi nu aya dina suhuf lembaran nu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Eta sadayana eta dicontohkeun wungkul, pelajaran wungkul, pituah papatah nasehat. Di antarana anu terkandung dina lembaran anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh nyaeta aya tertera kieu. Wa alal akili wajib ka jalma anu berakal, anu sehat, anu normal akalna, alla yakuna teu aya eta jalma anu berakal tomian teu aya anu diharapkeun dipikahayang diangan-angan illa fi salasin terkecuali kahayangna idamanana harapanana angan-anganna dina tilu jelema anu berakal mah. Nu kahiji nyaeta tajawudin limahadin kumaha ye sangkan sakabeh kagiatan omongan pagawean kelakuan sakabeh aktivitas jadi dibakaleun keur akhirat. Tata jadi lamun orang ngomong aing ieu teh mata jadi ganjaran kitu da akhirat. Jadi kabeh dipake bakal. Aing boga duit, aing duit dia teh bakal jadi ganjaran gitu di akhirat. Meulikeun duit, ngaluarkeun duit, aing ieu neangan duit, aing bakal jadi pibakaleun ka di akhirat gitu tuh. Ingki ka ditu, ingki ka dieu, indit ka ditu, indit ka dieu. Aing kawin dek boga pamajikan, aing ieu pamajikan bakal jadi pibakaleun keur ka akhirat kitu teh eta nyelakakeun eta pibakaleun. Jadi kabeh kudu jadi pibakaleun keur akhirat kabeh. Jadi naon rugat regot urang, cupak capek urang, kunyam urang, lungkah lengkah urang, teu usik malik urang, kabeh kudu jadi akhirat.
eta sehat normal akal cerdas akal apa yakin bahwa ieu namun tama Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ieu alam dunya teh sakabehna eta keur jadi sarana keur jadi fasilitas urang ke di akhirat. Allah nyiptakeun ieu teh nyiptakeun sakabeh ayeuna mun teu alam dunya teh ngarah dipake sarana fasilitas ke kapanggih deui di ditu gitu ladang ngomong ladang ngelengkah ladang ayeuna mun tamah neangan duit ladang kawin ladang ngurus budak ladang ngurus pamajikan ladang ngurus masyarakat ladang bergaul jeung tatangga lajang ayeuna mun tamah duduluran silaturahmi kabeh tah eta kakara ayeuna mun normal tah teh geus pikiran ka pi akhirat mah jadi kabeh sagala rupa fasilitas nu geus diciptakeun ku Gusti Allah di dieu kudu dipake sarana kabeh keur naon kakara ayo kur hitung-hitungan asal bentet asal ngeunah lain akil eta mah jadi kan ari sabalikna tina akil teh ahmah ayah waktu kurang saunan isor karsabuya sepuh Allah yarhamu isor karsabuya mah waktu kurang saunan tina gegeleg gitu nya urang mah nya eta ungna kumprung eta teh sabaraha tina akil eta teh nyata sabutna tina akil gira dauhan ayeuna sina Ali nya radhiyallahu anhu idza tama'aklul mar'i qala kalamuhu idza tama di mana-mana jajag tamat sempurna aklul mar'i akalna seseorang qala kalamuhu mangka saeutik ngomongna tegasna tarapati ngomong lamun eueuh hartina mah lamun eueuh gunana mah lamun eueuh manfaatna kecuali lamun aya manfaat sing hayo ge ngecebe sing hayo ge ngecebe alus we da ieu mah nyaeta di mana-mana ngomong ieu eueuh guna eueuh manfaatna teu kudu ayeuna manfaat akhirat wae jadi asal aya manfaat begitu rek manfaat dunia rek manfaat akhirat nah di mana-mana manfaat eueuh harta manfaat akhirat eueuh manfaat ayeuna dunia eueuh teu pidieun lain nya teh ngomong teh gitu di surga yang lain gitu nah eta ngaranna ngomong anu teu manfaat jadi jelema anu normal akalna diperhitungkeun kata-kata ucapan-ucapan jadi ketika teu aya manfaatna baik ayeuna manfaat dunya maupun manfaat akhirat qala kalamu jempe we tarapati ngomong nu akil mah tamal akul mar'i teh oke saur anjeunana wa aikin bihumkil mar'i wa aikin jeung kudu ngayakinkeun anjeun bihumkil mar'i kana kumpruna kana geblegna seseorang yen kana lamun aya eta jalma teh muksiron ngabam begitu ngabam baci padahal hartina karasa keurangannya kumaha lamun urang ya lain batur mun maca Quran ayeuna mun setengah jam subuh maca Quran setengah jam subuh warung karasa maghrib gitu kaisa ya setengah jam gitu maca Quran asa
semek gitu lah setengah jam tuh gitu. Coba lamun ayeuna ngobos ngadongeng setengah jam dagang garateun atuh teu kaditu ka dieu. Teu kaditu teu ka dieu ayeuna mun teu ngobrol. Nah, ada ieu maca Quran mah semek masa kitu teh. Wareg gitu sakitu teh setengah jam teh gitu. Setengah jam. Wiridan berasa ayeuna mun teh mah setengah jam subuh. Nah, da ayeuna mun tadi nariungan oge dari nawin tahlil. Tahlilna mah ngengengan ya, ngengengan setengah jam, paling setengah jam, taruh 20 menit rata-rata. Naon ayeuna ngabam-bam. Ngabam-bam loh. Mata ketika ayeuna ngabam-bam eta sing aya naon? Sing aya manfaat. Ketika ngobrol eta sing aya manfaat, malah anu melebihi tina naon? Melebihi tina pikir. Iya ngabam-bam ayo namun tama ayo ngalir ngidul. Ayo namun tama nyarekan batur. Ayo aja jelek batur. Ngabam-bam manas ayeuna dikir lain, maca tahlil lain, maca salat lain gitu. Begitu tahlilna hanya seperempat jam. Hanya seperempat jam. Jadi kudu perhitungkeun ngomong. Itulah aya namun tamah tajawudin lima adin. Jadi kudu aya namun tam aya target aing lamun kieu aya pi akhiratna gitu. Aing loba duit ya aya bakal jadi akhirat gitu atau kadar penmete kadal aya namun tam ini atau kadar mogah unggul gitu ya. Sagala kaboga pakaian boga iman kabeh wala tansa nasibaka minan dunya. Allah ngadaw wala tansa nasibaka minan dunya. Ulah dek ngopohokeun keur anggaran ke di akhirat. Mina dunya nu aya di dieu teh kabeh wala tansa mina takna wala tansa nasibaka mina dunya. Ulah sok ngopokeun maneh nasibaka kana bagian kana jatah maneh mina dunya eta tina sakabeh urusan dunya. Biasana lamun tinamin kadituna teh kana ilah mina dunya ila kamana kan dina Quran mah wala tansa nasibaka mina dunya kamana atuh ilal akhirati gitu. Jadi kudu pake sakabeh sarana ieu kudu pake ka akhirat. Boga iman pake aya namun tak akhirat. Matak saura aya namun tak pangrasa masih Badayut radhiyallahu anhu. Jantan umpami mantanana netepan di bumi tina pipir hawu asal teu najis dipapai. Netepan teh dipapai. Jadi rekep gitu tempat-tempatnya sadayana dianggo tempat udah parat ke tengah bumi kamar itu di depan teh ulah alih padat gitu jadi kabeh supaya pakai salat gitu. Cing coba ya namun tah imah urang sapa maca Quran tara kurang teh pikiran sapa maca salawat tara lain di pakai sarewu nu batak iya namun tama di mana-mana urang moga imah tuluy dimegah-megah digeunah-geunah tanya heula keur naon tanya heula ati urang keur naon make lukisan gambar kaligrafi ya ayat kursi aing nyeun ayat kursi keur naon di dinya keur ning sinanjuri gitu pokoknya mah kudu aya akhirat gitu aya naon kudu aya akhirat naon aing pangmana ditempelan gambar liu gitu kabehanana tapi ka ieu namun sakabeh oge naon aing pangmana dipulas kieu gitu ka dipulas-pulasna
nah aing pang ayeuna bentuk laki kabeh kudu jadi naon kudu jadi ayeuna akhirat. Nah aing pang nanyain imah hayang gede tanya ketika ayeuna ayeuna mun tama bagianana ketina dunya ke akhiratnya tinggal ayeuna ka bagian di dinya we lega megah sigrong kitu ya ngeunah sarena AC empuknya mana akhirat gitu tah gitu akhirat. Aing boga kendaraan, dak boga mobil, dak boga motor, aing dipake naon ya tehnya ya, mun dipake ngalah duit, memang eta ngalah duit, ngan duit nakeur naon gitu, mun dipake ngalah duit, lamun lain dipake ngalah duit, ini-initan kaditu kadi aing ini teh ka mana ieu teh. Hari ini dia teh wajib, sunat, haram, wanang gitu. Wala tansa nasibaka mina dunya pakai silaturahmi tuh gitu tah ya kendaraan teh jarang para wali, para ulama, para salihin tuh tah gitu. Jadi kita mobil teh jadi saksi, kita jadi saksi teh kendaraan teh motor mobil teh gitu. Oh iya mah pakai ngaji ya gitu nasib bakal dunia atau gitu. Saya aya namun tadi pakai ulin teh kata mah teh nyawa sampai aya namun atur-atur eta bisa-bisa. Aing mun pakai aya jalan-jalan bisa wae tapi haram aya namun teh silakan wae ngan ieu mah hayang tapi kaboga nilai di akhirat kitu hayang jadi tajawud ieu kabehanana hayang jadi dibekeleun ieu di akhirat gitu pikiranna kadinya eta nu normal aya kitu anu penting genah anu penting resep we lain akil gitu diajar ta urang teh kitu diajar tapi kaya namun tama ari untuk ari ukuranana akhirat berarti urang aya namun taboga pamajikan hiji aing rek dua teh kae tajawudin di ma'adin teh kae tajawudin di ma'adin tapi kaya namun tama dua ta aya namun tama aya keneh tajawudin di ma'adin orang kan bisa ulah boro-boro dua gitu hiji oge kayak mikir heula aing karena dia jadi tajawud dia boro-boro ayeuna dua tilu bat hiji ge jadi tajawud terjadinya eta pibakeleun terjadi pibakeleun hiji oge pada tadina kita hitung-hitungan gitulah hitung-hitung tajawud ayeuna mun teh hayang we ngalampiaskeun ayeuna mun teh eta haram eta ge henteu haram ngan ieu mah tajawud hayang jadi pibakeleun kabeh engke di ditu sehingga dia dengan ayat namun tama ya sebul artia kumaha ngadagukeun teh watru minal ajwajiman masya ada fitaatin wahtar ajuban fadilah gitu kan kumaha bieu teh wa truk minal ajwaji kudu ninggalkeun maneh minal ajwaji tina pirang-pirang pamajikan tegasna tina boga pamajikan teu man boga pamajikan ka awewe masa adat nu teu matak mantuan nu teu matak ngabelaan nu teu matak mantuan nyaeta kana urusan agama kana urusan akhirat pitaatin
teu matak jadi mantuan karena urusan ibadah, malah sabalikna kalah matak jadi ngahalangan ibadah. Watruk minal ajwajiman masa adat fi taatin wahtar jeung tek we milih ajuban alias jomblo. Wios ayeuna jomblo we lah, wios ayeuna mun teu mengaduda we. Wios jomblo, wios ayeuna ngaduda gitu. Nah, lamun kira-kira yakin ku boga pamajikan teh nyata lain naik, lain ningkat, lain amahan nya teh kalah kanaon. Nu tadi dengan bogahan sakali-kalina ge saminggu. Lain ayeuna mun tama jadi unggal puting kalah nu tadi bogahan samu sakali oge tina kawin tina pamajikan. Bapana teh urang teh rumah tangga ngaji wae mah teh eta mah keur masa-masa bujang ayeuna tos gaduh abdi ceuk pamajikan teh atuh bogahan samu sakali kalah eureun. Ari doana mah bener ngageleger barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ai barokah na kumaha cirina rumah tangga anu barokah mah mun tadina tarang ngaji jadi daek ngaji di antarana mun tadina sok ngaji nambahan gegal eta barokah. Ari ayeuna tina tadina keur bubujangan keur gadis osok ngaji tuluy kawin, tuluy ayeuna geus kawin anu tadina osok ngaji oge kalah kaeureun atuh lain barokah gitu, lain barokah gitu. Ruksak jadi kudu aya target kudu aya kemauan kahayang. Dua akil jelma anu berakal teh nu aya dina lembaran anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh wa maromatin limasir ngabeberes kahirupan. Membahasa urang mah meureun nyaeta mensejahterakan kehidupan teu dicari ulah kieu ayeuna pokona mah ayeuna mun teh mawios ayeuna mun tarayod oge bade ayeuna mun teh kene antep mesin teh ke balolotoro oge mesin teh ayeuna mun teh ieu mesin raruksak oge antepkeun we teu diketah kitu kan ngetek bocor omean tuluy ayeuna mun tama eueuh cai nyieun cai, eueuh kamar mandi nyieun kamar mandi, eueuh dapur nyieun dapur ya biasa teu dilarang sejahtera teu agama teu ngalarang agama hidup sejahtera wa maromatin ngan kesejahteraan kehidupan anu layak. Ulah ngadak-ngadak dalam sak maneh ngaruksak maneh sok ngaji sok ayeuna mun agama teh tuluy ngadak-ngadak caludi ngadak-ngadak ayeuna mun terwa-kerwi ngadak-ngadak uluhu ngadak-ngadak ayeuna mun tama imah baju rubat abet ayeuna mun tawios lah abdi wanda nu penting mah akhirat gitu gareuleun batur nah dikira ayeuna mun tadi ngalu kitu ayeuna urang resep kitu. Nah ayeuna mun ta urang deukeut jeung Duborarau kira-kira teu ngaganggu ka urang gitu. Ning teu ayeuna pek wae di leuweung mah. Da moal ayeuna mun teu ngaganggu nu Bararau malah raresepeun insyaallah. Da mieu makan Bararau teh kitu ayeuna insyaallah di leuweung. Ai ieu mah pan urang mah jelema. Ai urang jelema resep kana nu seung teh kana bau. Itu ayeuna mun tali ngadak-ngadak boga banyak seungit pake
tulian nyedak-nyedak ayeuna boga baju alus tata saupanan ayeuna meuteun penting nerumah trapet kieu gileun sareuk mata aya urang panon ayeuna resep kanu giding atau resep kanu ruwat-ruwat panon urang kitu ningali resep bae teu jauh-jauh kabungakeun batur teu ngeunakeun batur mata genah panon batur teu ningali teh pake sing pantes sing gini ari aya mah ngarawatin di beberes di beberes teu nitah balang sakatu mitah ayeuna mun teu mah madarat teu nitah ayeuna mun teu madarat katiluna nyaeta walad jatin fi ghairi muharramin. Jadi jalma nu berakal mah boga kahayang, punya kemauan, punya angan-angan, hayang genah tapi genahna ulah dina haram. Hayang genah tapi genahna ulah dina naon? Ulah dina haram. Kawin teh standar tadi menang. Lamun nambahan deui keur lalaki menang. Mun dua menang. Mun tilu menang. Lamun opat menang. Gitu. Lamun bobogohan teu dikawin menang. Teu menang. Tuluy ayeuna mun tama eta sayang-sayangan dina WA ayeuna mun tama eta jeung ayeuna awe anu lain muharam teh menang teu ari awewe ayeuna mun tanyakeun boga salaki meuning bobogohan meuning ngawin meuning bobogohan boga salaki teh selingkuh gitu tadi teh dikawin gitu selingkuh unggul gitu ulah ayeuna sok sah aya agama Islam ari anu meunang di jejeleh di gogofok naon sih ayeuna urusanan kamu lamun ayeuna mun anu kawinna batur nu dikawinna batur urang penonton ieu nu rame teh nu kawinna nu nyalungna batur nu dicalungna awewe aya batur aya nu recokna nu ributna saha nah teh itu mah ayeuna mun tamanan enjoy landapin figure mah nah urang ngeunahna teu kabagian teh ngagosip nawe gitu ari anu nyambung ku jurus salawur tuh ya terjadi tuh perjinahan naudzubillah ini ari eta diributkeun teu nah ari eta teh diributkeun dosa gede nu yakin eta mah ayeuna lamun garung muson ayeuna lamun jinah muson ayeuna kudu diranjang ari nu nyandung ieu teh yang nyandung kitu teh jelema teh ari hayang nyandung dipersulit aya terjadi kitu terjadi ayeuna mun teh dingin cuek ta eta urang masalah padahal teu dilarang genah teh teu dilarang genah teh asal genahna ulah genah anu diharamkeun hiburan kayeuna mun teh kan di mana-mana dengan hiburan ulah dengan hiburan anu dina itu dah aya hiburan dina Islam ge atuh ari ieu ayeuna urang Islam tapi hayang nyangan hiburan kawas geus eueuh hiburan ayeuna dina Islam teh jeung nanggap jaipongan nganaf dangdut eueuh nu genah gitu dina Islam
anu dimenangkeun geunahna. Shalawat ge aya keneh, hadroh ge aya keneh, marawis ge aya keneh, nasir ge aya keneh. Ya jo cing tanya ai mana ya teh Islam teh lain. Ya teh Islam memberi kewenangan genah lada teh. Nah, nyata di mana-mana hayang genah ulah dina naon. Da aya keneh bahkan loba keneh anu genahna teh di ngan ieu bet hayang genah nu diharamkeun kitu. Namun ayeuna teu kaharap kawas geus eueuh deui hayang genah tapi keukeuh geunahna anu diharamkeun. Jadi hiburan ai para habaib tara hariburan gitu. Para habaib ayeuna tara hariburan gitu. Biasa ayeuna mun teh masamrah gitu, ayeuna mun teh biasa ayeuna nasir gitu, biasa ayeuna qasidah gitu, ayeuna mun teh biasa ayeuna hadroh gitu. Pan geunah urang ge geunah tuh eta yang anu geunah. Keueuh wae hayang diharamkeun. Jadi genah oge pek wae hayang genah ya, teuing hayang genah, panon hayang genah gitu, hate hayang genah terhiburan, silakan mencari hiburan asal hiburanna fi ghairi mahram itulah hakil. Aing hayang genah tapi teu haram gitu. Hiburan kagenahan ayeuna mun kitu pikiranna hiji nyata tajawujin lima'adin, dua maromatin limasir, tilu labdatin fi ghairi muharramin. Eta teh berlaku dina syariah junjunan oge dina di umat junjunan oge berlaku tah urang ge kitu. Orang kayak gitu agama teu ngalarang hidup bersejahtera gitu, teu ngalarang hidup bersejahtera, sing sejahtera sing pernah sing layak gitulah, sing pantes sing islah. Agama ayeuna mun teu ngalarang genah itu ngan lamun hayang genah bi ghairi muharramin, ulah genah dinu diharamkeun genahna ayeuna mun teu ulah diharamkeun cari kaladatan ngan di mana-mana ngan ayeuna kaladatan ulah dinu diharamkeun, ulah diharamkeun. Non ieu aya anu tertera dina suhuf dina lembaran-lembaran nu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh nyaeta wa minha wa alal akili ayyakuna basiron bi jamani wallahu a'lam bissawab.